Dan anu ngajawab saya fisik asup ka syawarga. Oke, ini mau terima kasih. Aduh.
Mangga sok. Oh, delengan. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. Sabah dan manjatkan puji sinarangan syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluh, salawat rawuh salam mugia tetap dilimpahkan dicurahkan kepanutan orang sadaya Nabi Agung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambutan di wawakil salon panganten pameget begitu nanti haturanan kanggo padikin pamaksadana mangga. Calon panganten pabegan sareng calon panganten istri sidi Nabi Muhammad ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala lakal hamdu kama yanbaghi li jalali waliyyil karim wa 'azimi sultanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tajina biha wa tuqaddimuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma tawil umurana ya Allah. Mengasal. Terus pasti di hari itu kayak ayah dulu. Kalau mohon beli nasar di paling mana bagaimana dari anak-anak. Biasa paling mah di dia lain berbeda di masjid yang dibeli timur. Sapali banyak akan itu mangga sapali video.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Wa taqabbalu minkum tilawatahu innal ghafurur rahim. Qul qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Ya adek Nuriyaya, ya kaula nikahkeun, sareng ngawinkeun anjeun, anak tegas kaula Yuliawati, kalayan ngale mas kawin emas 8,3 gram, sareng alat sholat, dibayar kontan. Saya terima orang Pak sampai dibayar kontan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya adek Nuriyaya, kaula nikahkeun, sareng ngawinkeun anjeun, anak tegas kaula Yuliawati, kalayan ngale mas kawin, kalayan ngale mas kawin emas 8,3 gram, sampai alat sholat dibayar kontan. Saya terima nikahnya Yuliawati binti Edi Junaidi dengan mas kawin emas 8,3 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saksi, siap. Alhamdulillah. Pandangan sarung tangan dan tangan itu share gitu. Kelihatan nah gitu. Kayaknya Pak. Ke pinggir sedikit. Terlihat senyum. Maju. Rapat-rapat saja. Aha. Ya, maju. Aduh,
Angkat balon ke bawah. Ke bawah. Bawahin dulu. Baru aja. Udahlah di sisi tangan tangan kiri tapi tangan dia. Tangan dulu aja deh. Kalian? Oh, kalian. Telepon wajahnya. Ada. Wah. Tahan, masih tahan. Pada sun kening wal teh. Oke, terakhir antos beres. Balonnya kena air tunjukkan aja. Oh, iya, sok. Ya. Balonnya angkat sadayana. Langsung kening dulu ah. 1 2. Tahan. Yuk ke bawah. 1 2 3 lepas. Galur sunah Rasul papai dawan Allah Ta'ala Yung si janji pasini anu kamari Bapai Subaya anu baheula. Alhamdulillah bila jeung sumping anaki upacara adat di Surlika Entertainment sejak dikawitan. Aki mah nyajan Aki ngaraos bagja pisan anu teu aya papadan rantosa diistrinan ku Aki urang rajahan heulanya sugan teu poho geus 4 taun teu ngaraja cikan nyungkeun surupan Arapli. Amin. Ampun paralun ka Gusti nu Maha Suci. Ampun paralun ka Gusti nu Maha Suci. Nada pangjian pangraksa keun jalan larakan katampian geusat mandi kaleuwih sifat ahunan leuwih anu ngaruncang diri-diri anu sakiwari rek ngurung nujuh ngaliwat ka padada sampun sakitu aya raja di Aki jan mangga juru baksa kapayun urang bagiakeun soal kapayun ah. Tobat sor
wow, ye, alau, yayay, au, bilang paktupa, ye, wow, lala, Josh, ano, wow, lala, ya, abrak, uway, ye, lah, wow, Josh, Allah, abang sekolah na belakang siya, tingin karena siya kanu jangkeng jang, Allah. Di samping dari Salempak, kaguping tapi kompak. Bu, Bapak tos taruang do ajan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ko aki didoakan anu ngajawab salam ti aki sing asup ka sawarga. Oke aki ge moal pilih kasih. Anu teu ngajawab salam ti aki ge ko aki didoakan. Sing asup oge. Asup angin. Asup angin. Aduh, ya para tosa jantan suami istri ngalangkungan akad ngalangkungan kalimatul nikahnya geus diakadan bieu teh ku aki didoakeun mudah-mudahan hidup dinu ngajalankeun sagara rumah tanggana mudah-mudahan sing sakinah mawaddah warahmah. Kali incu aki berpasang-pasangan aki ge berpasang-pasangan boga. Pan urang teh hidup di dunia teh papasangannya aya beurang, aya peuting, aya tukang kendang jeung si Imana. Aya tukang perkusi jeung Abudi. Lain sini nih kamananya BTW cik orang telepon heula sugan di bawah HP na orang podogla di Nusaku. Tah dibawa ieu geuningan. Ieu teh merekna Jainal Arifin Channel HP teh. Di titah promosi cenah ku si Jainal Killing Share cenah promosikeun channel YouTube dibere jarcok tapi acan wae jarcok nama. Sugan di Bapak Hajat kitu nya ayeuna sugan di Bapak Hajat bae jarcok ya aki malah. Sih. Urang asupkeun heula nomorna si Nini nya. Urang panggil, urang telepon cik 081 424 344 Josh. Halo Nini. Maaf, nomor yang Anda tuju tidak tersambung karena Anda tidak double kuota. Bener, lain soal operator teh naon? Kakarekeun ngadenge suara operator kitu patutnya. Teu double kuota cenah. Sana aya kuotaan kitu teh HP teh. Ai meuli kuota teh kudu kunaon Arab we? Ku kuota heuh sugan ku duit teh nya. Sugan ieu teh Bapak Hajat cing sakali di urang asupkeun duit teh. Urang asupkeun nomorna maksud 08 244 kanggo Bapak Hajat. Santai wae ada si ibu semoga. Beri gelis ke. Lain ibu BTW siga budak yang suka esin dapat dia malah. Komo mere duit. Aduh. Allah. Kela acan. Aya kene itu. Ada berapa mana ini? Oh, itu. Kela jog. Dokter modok ini nanti teh kela suka dari sini. Aduh, hatur nuhun. Lain ibu ada cing didoakeunnya cing lancar segala rupana nya ada Pak didoakeun aduh menimbing tebogan ieu kene geus mere no. Cacakan sorangan ieu sini teh. Ngomong doa, ngomong aya sini nya. Cing urang coba datang ka dieu sini nya. Mana cangkera naon, mana geus mintaan duit. Lain mintaan duit aya maneh keur meuli kuota ieu teh. Lain aya maneh di mana sok-sok burukeun ka dieu. Lain itu disebutkan ke tukang son. Lain namanya sok minadungkeun pisan untuk ke tukang son. Tukang son mah tadi dicicing keur ngopi. Oh ini hayang kadinya tapi yang laguan biasa gini kalau bedang teh. Oh sok bureun aya kan laguan sor ka dieu ini sok.
ieu anu ti Dharma Raja keluarga panganten pamangget can harapaleun kan ini teh saha. Dengan aya paribahasa nih anu kimnya mipit kudu Amit. ngada kudu Bebecek. bebeja sia teh bebecek. Bebeja sia teh sok perkenalan heula. Perkenalan lagi teh kahareup eta ini. Oh sok kahareup sok. Kalau sakadeunya. Rasa kadang yuk tenggorokan rada adel. Nah meni suara lalaki ada hemna. Amun penting mah lalaki mun barang awewe. Awan dibalik atuh aya kitu mah biasa mah mun penting awewe beurang lalaki. Oh pan ini mah berarti batur. Oke laki ah perkenalan heula kelanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurnamil. Sampurasun sia teh. Sampurnamil mangke ti Bapak Haja sugan aya keraki. Lah mana mah lain aki perkenalkan ibu bapak sadayana sapara kanca nami ini teh Andin. Walah Andin naon maneh teh aya ngaran papanjangna aya. Aya ngaran papanjangna eta teh Andin teh ngaran papondokna hungkul, ngaran papanjangna mah aya. Naon ngaran papanjangna? Papanjangna teh Andin Puting Beliung. Angin eta mah sia teh. Eta teh angin sia. Lain ini reug-reugnya tepokeun. Tadi tehnya pas di walimahan, pas di akadan, itu keluarga pengantin pamangget teh nyandak emas 50 kilo. Masya Allah, aslina eta teh. Aslina eta teh mawa emas 50 kilo. Lain teu berat gitu. Henteu hayang apal emas naon? Hayang apa nggak mas naon? Mas ade nu dihareup daun lagi kuat. Ah, siapa sakmana wae ah. Sakmana wae. Lain amun ge urang silaturahmi, aki urang kahareup can ditebungan keluarga besar panganten urang laguan. Oh can ditepangannya kahareupnya. Neng sesel aya yang dilaguan ku neng sesel. Sok hayu aki urang kahareup. Oh ayo urang kahareup urang keluarga besar nya acan untuk kamu kan ini urang papayan hiji-hiji. Lah mana henteu. Rumah tangga laki dengan ti Bapak Hajat aya itu. Assalamualaikum. Bapak Bade. Bapak Hajat masing-masing keluarga besar Dharma Raja Araraya. Betul. Iya, kemegan asalah masih ajojing ala ajojing bubesan ajojing ala ajojing ajojing ala ajojing jing ala ajojing bentuk dulu ajojing ala ajojing apa ajojing ala ajojing la ajojing ala ajojing why la ajojing dulu jangan pegang dulu Bapak Hajat Araya itu keluarga besar Dharma Raja. Coba Agak prung sor.
lain aya mana. Ayo ayo mah orang papa kalayan tuh kabingahan ini mah. Atur nuhun Aki. Aduran udah supi. Sebagai supi mulai tempat-tempat bisa diatur. Alhamdulillah turun sini.
Ya, alhamdulillah prosesi pembagian upacara adat para basrensing. Hapunten samudaya kalepatan. Hapunten deui kakira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, yuk. 2, 3. Nah, Bu, Ibu. Bismillah, urang Mana Pak? Ya, abdi menjauhkan dia. Kalangan panganten. Sing ieu bisi katumbuh. Pilih katumbuh. Ada siap sadana. Pura-puranya sami abdinya. Dengan acara bantayan, oleh karena para siap panawi dia tahu saya Saupamina aya permasalahan di bumi di kantor artinya anu jantan istri kedah biasa diiskeun. Maga dibeuleuh-beuleuh gelis. Nah. Cobi dicepengan gelis. Nah, dilebetkeun. Os, alah rada pageuh cenah Pak, kesepuhan can. Milarian lian. Set. Ya, atas cekap. Aya lian. Atas cekap, atas.
Maka dicana heula harupatna gelis kuduaan ieu cenah dibantun heula. Nah ayeuna harupatna dipotongkeun kuduaan teras dipikeun singkat tebih ka palipengker. Kuduaana sabelah-sabelah pananganna. Nah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Potongkeun lung. Janten pami aya masalah. Cekna aya endog. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Eta na tambiangna ku geundeung supados eta naga. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Angkat ieu na. Dipicak. Nah, gitu. Anu selanjutnya diwasuh gelis, mohon jalap, teras dilep. Bujurna tangtos mangga neng tepengan huluna neng sing kapageuhnya mohon ieu kendi dibebeutkeun ka handap dugikeun ka peupeus insyaallah ieu mah da parantos teu asanapna teu kedah ngawatalenang nya mohon bismillahirrahmanirrahim diangkat heula gelis bager kasep diangkat heula ka luhur supados tanagana teh sinkron antawis tanaga istri sareng tanaga carogena teh seimbang nya bismillahirrahmanirrahim awas barudak bade mulung aya artosanya 1 2 3. Walah, alhamdulillah. Mohon. Maka alhamdulillah. Atas pagi nyuhunkeun pangapunten kana janten sepuh adanya. Maka bismillahirrahmanirrahim sungkem di kawitan. Ya mama, maos abdi sering ngarahetan. Ibu kantos kahesean ngurus abdi di kapungkur ngomong ngadama-dama. Duh anaki jimat awaki ibu bagja liwat saking hidup masing pancek ulah ham-ham doa ibu nyarengan lumampahna hidup atas kabeh. Bismillahirrahmanirrahim maga sungkem di kawitan. Janggageun sungkem pangbakti kasalira nu meheman magehan tali kasono widi ibu kali apa abdi tiasa laksana pidoa anu kasuhun enggoning ngalaki rapi mohon kita cekap dulu sebagai gak sungkem di kawitan. Duh apa sungkemeun hapunten samudaya kalepatan. Maka atas cekap apa anak punten? Duh anaki bebelahan jiwa apa nyiar pakai pikir hidup ieu tanggal bulan apa sangkan hidup bagja waluya nyanggakeun sungkem pangbakti kasalira nu meheman widi ibu kali apa abdi tiasa laksana engkoning ngalaki rabi maka diranggul apa anak Duh Gusti mugi Gusti ngapunten kalepatan diri abdi pon kitu